Islam ya asli saksi na rekannya na asup Islam. Dan ya asup Islam terus karena diberi zikir. Terus karena manggis gitu. Baik Gusti Allah. Diberi luar biasa. Dina zikir tadi diberi indah anu luar biasa. Sanggusna diberi keindahan teh bisa ngobrol dengan alam sekitarna. Nyana bisa ngadengikeun suara pepohonan. Bisa ngobrol jeung dandaunan. Eta kan komentarnya anak. Eta penemuannya setelah saya berzikir siang dan malam terus, ternyata lebih indah ngobrol dengan alam dibanding dengan makhluk-makhluk. Nyaritakeun karakter Yahudi sababaraha ayat. Ngebarang diceritakeun karakter Yahudi ternyata barenganan karasa aya di diri urang. Barang ditilik-tiliknya horenganan aya di diri urang karakter Yahudi, karakter Nasrani. Di antarana nu kamari benu cikene ku urang dicaritakeun. Wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha. Tereureun mah nimbulkeun karieuhan adawah wal baghdha. Kita kini mengenai desek-desek di masalah urusan riba, urusan haram, mimiti urusan ngegelembungkeun, kemudian urusan sogok, kemudian urusan riba. Korupsi, sogok jeung sajabana. Kitulah karakter Yahudi. Masya Allah. Pada set-set di masalah nipu jeung kazaliman. Irin-irin Yahudi mah terus bae datang ka kiamat karakter teh kitu bae. Diresepkeun pisan leuleuk kedamaian nu aya di para mukminin mukminat. Sebuah negara anu damai, Yahudi mah geus incer bae teu suka mun nagara eta damai. Dijieun lah huru-hara. Munaya hiji kelompok bangun adem ayem tesukaun Yahudi mah tetep bae kudu dijieun kaributan. Mantak moal eureun Yahudi jeung Nasrani mah kitu bae. Sedengkeun di negara urang Yahudi jeung Nasrani diamankeun ku negara. Termasuk agama-agama nu lain berarti negara urang teh ieu teh itu ngingu penyakit nu bakal nimbulkeun kerusakan. Nu bakal nghancurkeun kedamaian teh tidinya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah. Bahasana ge walan tarda. Sama sekali bahasa lantean geus bae paten mentak lamun ngaji mah ora pisan-pisan urang keur ngaji jurumiyah layaqul mazaidun ora pisan-pisan gaskeun sapake jet wah nangtung sula masakan wah eta mah harapan lan mentak aya ucapan Kanjeng Nabi lai yaflahal qaum walau moal bahagia sama sekali. Moal teh. Nu nyerahkeun urusanana ka konde. Gitu. Ya Kanjeng Nabi sok diserahkeun ka konde urusan mah. Di imah tangga ge urang anu kudu jadi kendali. Bari diserah-serahkeun ka konde atuh hancur. Ada bahasa lagi keur jalan we. Layap lah kaum moal bahagia berarti riuh bae salila.
Lantar doa ka Yahudi moal sama sekali suka Yahudi jeung Nasrani teh ya. Deuleu kedamaian. Deuleu nanti alin puan umat-umat muslimin boh di organisasi NU misalnya, boh kelompok-kelompok di kampung misalnya, boh hubungan antara pesantren jeung kiai bangunan rapi amat dioyang-oyang bae ku Yahudi jeung Nasrani. Terus saya datang ke kiamat. Sedangkan di negara orang Yahudi jeung Nasrani mendominasi, minoritas tapi mendominasi. Politik nungulin kenana Yahudi, ekonomi nungulin kenana Nasrani jeung Yahudi. Batur Amerika bisa nyen pasar di Indonesia dengan berbagai cara. Kota nu sakitu luar biasa naga, nu sakitu larangan anak ketat, ya nama bisa nyen perusahaan di sisi tol, bila perlu di tengah-tengah tol. Nyana ta Yahudi jeung Nasrani. Urang mah kuari geus pasarkeun bala-bala ke Amerika ditolak bae. Kebareukeun bala-bala ternyata orang Amerika teh. Jadi urang mah teu bisa nyen pasar di ditu, nyana mah nyen pasar di urang. Iyalah globalisasi, era globalisasi teh kunci. Mendak belum siap Indonesia, belum kuat Indonesia untuk menghadapi pasar globalisasi. Bener baik. Kesiapan anak kuari budak SD, geus lain belajar main HP baik. Era globalisasi di HP neuleunya. Topet. Ayo beres sakarang ya. Wah. Maunya teh jelema nya. Deuleu nyana, geus embung sakola. Nismung sekolah, mau internet mah. Taktek. Waduh. PST ya, internet ya. Busok macem-macem. Iya global, orang bisa neuleuh ke Amerika langsung kuari, bisa neuleuh ke Jepang langsung kuari. Jepang bisa ningali urang, berbagai satelit dipasang secara internasional di unggal negara. Saha nu keur bergerak di agama, saha nu keur bergerak di politik, saha nu keur bergerak di ekonomi. Kadeleuan gua ilah era globalisasi teh kos kitu. Dampakna jeung imbasna wari loba pamajikan geus boga anak tilu kabur di genggaman suamina lantaran di SMS. Geus sabaraha nu kabur ninggalkeun salaki. Tinggal salaki we puyeng. Ini teh aing ge. Aing diteruskeun. Kos kieu pamajikan. Aing teh diteruskeun. Kan kumaha? Anak bae. Aja pamajikan anu meulekeun ka, ieu mah anak mau urusan bae kula manggus pegatkeun bae lah. Emang kula lah, rumah tangga yang senang, batur kula mah. Emang sia boga BBND loba. Sababaraha godak BBND kula mah. Tinggal salakina bae TVC Pak. Kenal eta SMS. Siap urang teh. Nah, atuh bayangkeun we. Tukang bala-bala nu didorong teh atawa tukang nu tukang putu teh eureun di sisi jalan. Nu meuli eueuh nge-FM. Sakula deres kene sama deres kene. Kula nyalakeun ka sangiang ka ditu. Aya jelema mamawa giri teh anu dibuleutkeun teh kitu tah. Giri kita tetanang kereta bilik di panggul punya nata di pengkolat di senden di pagar nggak SMS Aisyah eta keuntungan sia jeung HP mahalan mana aing otak aing senepi ka sia eta aing di dalam BlackBerry mana eta tukang giri Gusti boga BlackBerry innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukang putu, tukang bala-bala. Dispukan nama. Kos itu beta mah negara teh geus lain lalagaan acak-acakan. Kita karakuari, urang geus nararawat nu masih kene ngararaji kuari, nu rada deres ke agama rada ngambean, anak urang mah nu kuari dididik teh ku peradaban Amerika, peradaban Jepang, peradaban Cina, dididik teh pan ku eta secara langsung eta teh dididik secara langsung kos itu. Isuk pageto saha anu bakal neruskeun masjid. Saha anu bakal neruskeun mushola. Kuari anu masih kene ngarambean. Aya kene kiai-kiai anu tekun lillahi taala. Ieu kan geus berbondong-bondong proposal kiai teh tadi. Kula mah ningali surahan eta sedih ja. Dina al ulama warasatul anbiya malam yukhalitus sultan.
Ulama teh ahli waris Nabi mah teu ngawariskeun pabrik, tanah, hormat, tok kebon teh. Ilmu kanjeng, tapi selamat teu babarengan jeung pamarentah. Aya urayanana di dinya. Lamun aya kiai puasa bae, tamakkurana sapoe sakali, tapi nyana babarengan jeung pamarentah bae unggal poe dibandingkan jeung kiai kilo puasan. Tah, 1 kilo, 2 kilo ngan anti pamarentah. Mulyaan kiai nu anti pamarentah. Berikak bulu ulama kos itu. Jangan coba dibelah raja kiai nu itu nyekal proposal. Cek di luar naon tak? Siapa di luar ngajina? Naon ge? Tanyakeun deh di jero naon tak? Bukan sia ngaji jeung tukang kopi. Ada ini. Teh jauh nya naon gereta. Nah, negara orang acak-acakan peradabanana, Masya Allah. Mudah-mudahan orang diberi kuat ke Gusti Allah. Mudah-mudahan orang diberi tegar ke Gusti Allah. Orang doakan pemerintah orang yang mudah-mudahan diberi kejujuran, diberi ketegaran. Kiai nama kamu mudah-mudahan diberi lurus. Itu kene pedagang nama mudah-mudahan diberi jujur. Orang kabehan, tapi masyarakat biasa mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Sehingga orang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibalikeun deui di tengah kehidupan nu hiruk pikuk kieu teh aya bae jelema nu diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Indah amat. Teu maelu ka dunia kos kitu teh nya. Seri senyum. Kayak kiai make dasi nyekel emak dekat DPR senyum. Kiai pohara mah senyum bae. Insyaallah. Jelema udag-udagan ka toko ka pasar nya nama tetep senyum. Jelema anu ceramah maka target penerima ka beli mobil senyum bae. Tetep bae nya nama hiji bae ngagungkeun Allah Subhanahu naik truk diangkat derajatna jadi wali. Sakit kehidupan anu luar biasa nyana bisa nyoplok-nyoplokkeun kos kitu. Persis kos buuk dicabut dina adonan. Seakan dunia jeung karameana teh berpengaruh bagi diri. Hiji Allah. Mun eueuh nu kos kitu, hileud ambalan. Hileud ujian ambalan. Di Jakarta kuari, di Kapadegelang guys. Diri waktu orang, ciku pagi hileud lah letik doang. Padegelang udah saya. Ada kelomakeun maca eta bae heulanan talila ieu mah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil. Mukminin terus bae eta tah digeder bae minta ka Gusti Allah. Dewe karakter Yahudi model kitu tah di ujungna kieu cek Gusti Allah. Kabangkawaraan karakter Yahudi, katalolan Yahudi jeung Nasrani, kagoblogan Yahudi jeung Nasrani. Di mana katalolan jeung kagoblogan teh kapannyana teh maca Taurat jeung Injil nu di jero kitab Taurat jeung Injil kepan aya urayan-urayan Kanjeng Nabi. Dimimiti sipatanana datang ka batina kepan aya di jero Taurat jeung Injil teh tapi nyana nu macana nyana nu pangheulaan ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi pantolol. Keistimewaan Kanjeng Nabi teh geus digambarkeun dina kitab Taurat jeung Injil nyana nu leuwih heula maca nyana nu sok ngurai-nguraikeun nyana nu sok nyeramah-nyeramahkeun ka umat tetapi nyana nu pangheulaan ngabohongkeun jeung ingkar terhadap kerasulan jeung peradaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaraja. Nica Kanjeng Nabi haram riba, kunyana dilakonan. Nica Kanjeng Nabi haram eta teh kos kitu teh lantaran sogok kunyana dilakonan. Nuku Kanjeng Nabi diharamkeun teh ngazolim, kunyana mah dilaksanakeun. Nuku Kanjeng Nabi teh diharamkeun judi, kunyana dilaksanakeun. Nuku Kanjeng Nabi mah diharamkeun mabok teh, kunyana dilaksanakeun. Aya kabeh di Yahudi lantaran gregeteun ka Kanjeng Nabi hasud anu luar biasa apena sehingga ka Kanjeng Nabi teh ngabohongkeun, percaya bahkan ngawat merangan ka Kanjeng buang kawarah jasa.
Agus-agusan. Tapi tetep kanjing cak Gusti Allah ya kieu Muhammad. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim ولأدخلناهم جنات النعيم. Allah alam jemur dibejakan Muhammad lamun bae andai kata bae para ahli kitab Yahudi jeung Nasrani teh sangkilan geus bangkawara nyana teh percaya ka anjeun ngabohongkeun ka anjeun tapi andai katanya na iman ka anjeun iman karena karasulan anjeun iman karena naon nu dibawa ku anjeun teh wa taqau jeung nyana narasa kana kakufuran artina kufurna ditinggalkeun ku nyana sieun ai nurut ka anjeun tah sangkilan geus buang kawarah jasa biadab jasa mun nyana dek iman ka aing ka anjeun Muhammad nuturkeun tetap perjang anjeun naon nu dicaritakeun ku anjeun di kaula la pernah antu niscaya kaula ngaleungitkeun kana dosa-dosanya kagorengan-kagorengannya na kesalahan-kesalahan manehna geus atuh kada dihampurakeun naon lakaparna siksa moal dikentetkeun ka manehna bakal diberi sawab dengan bentuk la adkhalnahum jannatin naim bakal diasukeun ka surga nu pinuh ku kanikmatan anu hakiki masih kene dibere ku Gusti Allah yang baru bedakeun Muhammad andai kata eta Yahudi andai kata eta Nasrani anu geus percaya ka anjeun bohongkeun ka anjeun anti ka anjeun nyana iman ka anjeun percaya ka anjeun eta dibere dua hiji dileungitkeun siksa lakafarnahum sayyi'atihim nomor kedua bakal diberi pahala ganjaran wala adkhalnahum jannatin dibejakeun ku Kanjeng Nabi wahai para Yahudi para Nasrani sangkilan anjeun mustafaharan kufur ka Allah percaya ke kula bahwa kula sebagai utusan Allah masih ditunggu andai kata anjeun iman kana karasulan kula tetap Allah ngajanjikeun mere dua hiji dileungitkeun siksa dengan bentuk lakafarnahum sayyi'atihim kalau kesalahan jeung dosa diampura nomor kedua bakal diberi ganjaran wala adkhalnahum jannatin na'im sakitu bae tetep bae embung bae Yahudi jeung Nasrani mah buang kawarasa tetep bae gitu bae nah eta hasud jero aing kudu percaya ka Muhammad budak kamari aing kudu percaya ka Muhammad budak yatim aing kudu percaya ka Muhammad nu tergem budak fakir budak miskin teu hayang aing mah aya di kepala aing mah sugih kepala aing mah nu pinter nu puguh si teh eta nu dipake kayang ku Yahudi teh kos kitu bulannya nama kalau hina-hinanya dianggap Kanjeng Nabi teh hina hasud kepemimpinan lantaran berlaku Kanjeng Nabi nya mempertahankan egona sehingga diberi kos itu teh mungkin eta kambandai walau annahum aqamut tawrat wal injil lamun bae ka Yahudi jeung Nasrani teh netepan kana hukum-hukum Taurat teh ieu teh Nikun ay ahkam at-Taurat wa hududah wa ahkam al-Injil wa hududah. Jadi berarti kita ahli bayan ma'isa majazil hadiyat pulati mata girol ya mata girol wa mihuma irobo tago ya robi hadilatin itu ziyadatin faro majazil hadiyat nugo kiyate asalna walau annahum aqamu ahkam at-Taurati dibuang akamna diketekeun Tauratna dibacana atuh pantas coba inti sobau gesualawan maqamut Taurata tah majazil hati atawa eta diasupkeun ka ditu ka ilmu animat termasuk kana ijazah aya ijaz qasar aya ijaz hadap ieu teh termasuk kana ijaz hadap pokok ieu namun geus kitu tah aki-aki nu teu ngaji mah ngaji naon teh sia itu sia teh mondok naik kiai mah hojah bener ditunggu-tunggutan kan tunggu-tunggutan kan toel kuno sing tunggu-tunggutan kulan yang sarua bae
Ayo mondok-mondok tinggal loba cara. Saya tidak juara maklum pas itu. Nanti Majadil Hadi. Ingat. Terus yang wasalul qaryata. Tanyakan kumaraneh kabeh kampung. Banyak kampung ditanya. Wahai kampung Cikupa. Lalu ngajawab. Ayah dia lain kampung Cikupa. Mana ahli kampung Cikupa. Berarti wasalul qarya. Wasalu ahlal qarya. Majadil Hadi teh. Minum ma'irobu tagoyaro. Dihati-hati nauziadatin tolo. Majadil Hadi nukot itu ngarana. Atau kasukan karena ijaz hadap. Kan menang. Wasalil qarya. Wasal ahlal qarya. Ini sarwa. Oh gitu walau annahum aqamu at-taurat ay ahkam at-taurat wa hududaha wa ahkamal injil wa hududaha lamun bae para Yahudi jeung Nasrani manehanana teh ngalaksanakeun netepan kana hukum-hukum Taurat netepan jeung ngalaksanakeun kana batasan-batasan kitab Taurat ngalaksanakeun kana batasan jeung hukum-hukum kitab Injil dengan bil amali bima fihima ngamalkeun kana isi kandungan kitab Taurat jeung Injil di antara ngamalkeun isi kandungan Taurat jeung Injil ialah al-imanu bin nabi ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mun ieu Yahudi ngamalkeun kitab Taurat nukunyana dibanggakeun kitab kalimat lain kitab Al-Qur'an tapi kitab Taurat mun diamalkeun kudu iman ka Kangjeng Nabi lantaran di jero kitab Taurat aya perintah iman ka Kangjeng Nabi. Lamun tema Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan nyana konsisten bener-bener nyekelan kana kitab Injil pasti kudu iman ka Kangjeng Nabi lantaran di jero kitab Injil aya perintah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananya lah iman ka Kangjeng Nabi kalau kitab Injil pas palsu Injilna nu asli aya kita iman ka Kangjeng Nabi da loba di Amerika loba di Maroko di Jerman di Jepang anu setelah menelaah Injil nu asli ternyata aya perintah kita iman ka Kangjeng Nabi aya sababaraha mahasiswa yang maca kitab Injil anu asli di Maroko teh kemenangan ku dosena langsung jada keimanan mohon dengan sangat diberekan ku dosena setelah dibere nah ini silakan anda baca tapi yang ini mah tidak boleh dirapat dicetrek ini mah tidak boleh dibaca yang ini mah baca punya anak gimana setelah dibaca penasaran iya naon iya anu dicetrek ya lah punya anak dibuka baik dicetrek nih setelah dibuka ternyata perintah iman ke Kangjeng Nabi. Kumaha deui eta mah nyata-nyata. Nyata terus nyaritakeun di Maroko, di Amerika nyaritakeun ditangkap ku presiden ku pemerintahan Amerika. No problem cek cenah. Pokona kula geus dakwah nyinakan dasar bahwa Injil asli merintahkeun iman ka Kangjeng Nabi. Kumaha? Di penjara anak keluarga encan keluar keneh mah. Pos kitulah Yahudi jeung Nasrani mah. Kurang kumaha anu kamari. Itu Lady Di akan dakwah nyaritakeun bahwa Muhammad itu benar ajaranna. Boleh modal. Geus iman di Mesir jana maca 2 kalimat syahadat nage. Nomor kedua, kamari teh nu kamari pamah teh penyanyi anu luar biasa ternama penyanyi internasional. Sakarang ngaranna? Ada saja nyarana awas banyak positif heran ieu mah. Murid aing kos gereja saya. Mereka teh kapan asup Islam? Sambil saat saksi na rekannya na asup Islam, sambil asup Islam terus kana dibere zikir, terus kana mah geus kitu bae ku Gusti Allah. Dibere luar biasa, dina zikir teh dibere indah anu luar biasa. Sanggeusna dibere kaindahan teh bisa ngobrol jeung alam sekitarna. Nyana bisa ngadengikeun suara pepohonan, bisa ngobrol jeung dandaunan. Eta kan komentarnya anak, eta penemuannya anak setelah saya berzikir siang dan malam terus ternyata lebih indah ngobrol dengan alam dibanding dengan makhluk-makhluk. Ngayakeun konser besar dengan ikat syahadat. Coba ada kurang kumaha eta jelema geus luar biasa, biadabna baheula teh Islam. Mabok dinyana, zina dinyana. Awawe nu mana bae kunyana beungeut tanggal 5 kali ganti beungeut. Beungeut teh diganti 5 kali ganti nya. Pan urang mah beungeut momonon bae terus. Ya mah 5 kali ganti beungeut kira-kira
duit loba jeung kajabana, hayang beungeut model ieu ganti ke Jepang, hayang model ieu ganti deui, hayang model ieu ganti 5 kali ganti beungeut bae ge. Tah, kemudian nyana kuari kaneunahan zikir teh luar biasa indah anu luas. Di jero benak hatina menginginkan manusia itu tahu tentang Tuhan yang asli Allah ternyata. Dakwahnya melalui musik. Jangan segitu konser besar. Tiketna. 2 kalimat syahadat tanggung jawab saya. Kekayaan mau beak. Michael Jackson termasuk rentetan 10 besar di antara artis paling kaya. Pokok situ termasuk 10 besar. Presiden baheula eta anu paling kaya dunia teh termasuk di presiden urang Soeharto masuk 10 besar dunia. Pembisnis Adan Kasogi baheula mah termasuk 10 besar dunia. Artis Muhammad Ali baheula nomor 1. Turun deui ke Michael Jackson, turun deui tah. Wah ka eta bageana kitu kana petinju teh eta Mike Tyson. Sugi jaya teh Mike Tyson emang kumaha gitu. Urang mah awak doang kosnya. Kasugiana mah kudu ngabeca urang mah. Aya namanya awaknya sugi. Aya letik-letik jelema eta teh Mike Tyson teh. Lain mun didahar baik ku 7 turunan harta Michael Jackson. Pokoknya namanya nama kahimah ka masjid nyapu kahimah ka masjid 7 turunan moal bae. Moal bae emang kumaha gitu Michael Jackson kakayan. Maksud Michael Jackson petinju teh tadi Michael Jackson diganti warna Muhammad Yusuf. Bagus biasa ya sana. Nah, ini Michael Jackson teh nyana teh asup Islam, zikir, nikmat diangkat bae ku Allah. Diangkat wallahu alam makom ladina nawa nu jelas nyana aya nyaritakeun keindahan kumaha eta bunuh dibunuh Yahudi jeung Nasrani mah teu meunang bae aya jelema deuk gabungkeun agama Muhammad Ali suntik Parkinson emang kumaha gitu lantaran suara Muhammad Ali di Amerika teh hampir 90% akan terpilih menjadi presiden sedangkan nyana geus Islam kecuali lamun cari Islam cara Obama. Jadi baik, ditata presiden Amerika mah geus kos kitu bae kos boneka lantaran parlemen aja manu main. Nah, kuari nah iya Muhammad Ali jadi presiden bahaya ieu bakal dakwah suntik Parkinson alabatan robot. Bisa hirup namangan kos gitu. Di dahar ku keluarga na kuari moal beak hartana. Masya Allah, saya ngan jahat di mana diceritakan kejahatan Yahudi jeung Nasrani gesap baraha pembesar baik kalangan politikus, ekonom maupun artis. Taehan bae Lady Day lantaran luar biasa. Kitu sinarna artina sinar teh penggemarna ka Indonesia bae mah nyana ka Tangerang dah. Lady Day pan ka Tangerang. Numantaknya nama ngalem-ngalem. Indonesia mah tidak disebut-sebut Tangerang. Di Tangerang ada kekasihku, cek lagi di mana itu di Sewan. Siapa? Itu orang-orang yang potong ininya. Lepra. Nama datang ketika dibangunkan pukul di dai. Ngan gitu menang bae pukul ulah lain. Enggak usah repot-repot lah. Tahe itu dengan cara lembut Amerika membunuh orang teh dengan cara sharp ngaguling dengan cara macam-macam gos-gos gitulah lain rahasia umum deh begitulah Yahudi jeung Nasrani geus nakal luar biasa terus-terusan. Nah ini kuari daripada panglima perang Inggris di kebahayaan antara nasib Islam kuari geus bergerak nyana asup Islam kuari wah dipanggil diakili tapi nyana tetap baik ternyata indah nyana masuk Islam itu betul-betul bertemu dengan Tuhan yang namanya Allah. Tidak semu eta ngomong kitu nya teh keur di sidang teh. Atuh saya nonton TV-na sih ngan orkes mulu. Ya ampun. Nah mah TV bola teh tapi teu nyaona naon. Begitu bari diamankeun bahaya antara hidup dan mati saya. Tetap saja saya akan iman kepada Allah sekalipun digorok bahasanya. Dan saya menginginkan minimal keluarga saya harus masuk Islam. Batur lamun gasuk Islam tapi tak kos itu. Yes, bari geus meunang aya tayangan-tayangan nyana teh. Geus aman geus di kamar bae teu meunang lantaran keluar tembak. Eta Amerika teh kos kitu lalakonna. Ai kurang kuari disusuhun Amerika.
Oh, diajeng-ajeng semangat. Saya itu pangmulian. Gerget selesai. Itu negara orangnya. Andai kata Yahudi dan Nasrani ngalaksanakan isi kandungan Taurat, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Injil, dengan cara ngamalkan kana isi kandungan Taurat dan Injil, di antara ngamalkan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihim, jungna nepetankana kitab anu diturunkan ke manana, itu berbagai kitab-kitab lain hiji kitab terloba anu luar biasa, yang perlu diceritakan hiji-hijina kulobana kitab yang anu jelas sok jasa dihandap loba jasa anu kamari nyaritakeun ku gara-gara nyana ieu teh percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi jadi seret rezeki teh jadi sulit rezeki teh sehingga perekonomian teh teu maju nyana nyalahkeun ka Gusti Allah dengan bahasa nyana yadullahi maghlula bahasa anu sompral luar biasa berada pada bahasa teh yadullah maghlula kecil nikmat Allah terbelenggu oleh Allah ternyata. Urang teriman ternyata dibere. Pangeran Muhammad. Eta kan bahasa sompral jasa. Nah, dituluykeun ku ari andainya na iman, andainya na percaya ngamalkeun kana isi kandungan kitab-kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah, bakal dibuka deui. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Bakal diberi kasuburan ku Gusti Allah di luhur entul dihandap luar biasa andai kata buah anu di luhur buah termayu buah romanis berbagai buah kalapa buah korma nu di luhur la akalu min fawqihim hujanana datang ke buah aya daun-daunan akan pinuh ku buah korma buahna hebat biasa buah terkelar ke jeruk dihandap bebetian wa min tahti arjulihi. Mak dangdur, cabut dangdur deui moal kuy. Pokoknya bebetian wa min tahti arjulihi dihadap bebetian pohara. Eta iman mereka Gusti Allah keur dicoba iman iman serahkeun ku Allah iman la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim bedakeun Muhammad dijembarkan akan iman kanjeng bawa anjeun Rasul ujianana andai kata ngamalkan isi kandungan anu aya dina kitab ya Rabbi pangeran la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim dijembarkan ku Gusti Allah tapi tetep bae teu daekeun bae iman geus kitu-kitu ge teu daekeun iman kana minhum ummatun di antara Yahudi Nasrani ahli kitab aya umat aya golongan lupa tasibah nu sedang jujur jeung adil ngamalkeun kana isi kandungan Al-Qur'an ngamalkeun kana isi kitab Taurat ngamalkeun kana isi kitab Injil sehingga nyana bener-bener iman ka Kangjeng Nabi man amana bin nabi jelema eta nu ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaambil abung palang jeung rekan-rekan ge bisa dihitung ku jari dari sekian ratus atau ribu hanya 1-2 nu ngamalkeun isi kandungan kitab Taurat jeung Injil ari lolobana mah wa katsirun minhum sama ya'malun lolobana Yahudi jeung Nasrani mah eta panggoreng-gorengna anu kunyana diamalkeun di pigaweannya teu percaya teu ngamalkeun kana isi kandungan Taurat teu ngamalkeun isi kandungan Injil teu ngamalkeun kana isi kandungan Al-Qur'an ya nyana teu percaya ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitulah loba nama hanya segerintil 2 gerintil urang ngadenge di Amerika aya nu asup Islam segerintil 2 gerintil kasilum minum sama ya'malu urang ngadenge di Inggris aya nu asup Islam baik politikus maupun ekonom maupun artis tapi lolobana mah wa katsirun minhum sama ya malu di Jepang urang ngadenge nu asup Islam lolobana mah wa katsirun minhum ma ya'malun di Indonesia saya salah hiji-hiji sudomo asup Islam anu ngagerakeun gereja-gereja
di berbagai kampung di atas nama Sudomo. Tapi taufik wal hidayah suka jerohater asuk Islam pan Sudomo teh. Ciruke kuari. Geus mbungeun nya teh nyaritakeun naon. Nu penting nya mah ngamalkeun dirina ibadah ka Gusti Allah. Dihitung kurang nu kamari teh anu sok dakwah teh ka lembur Matius. Itu bisa dihitung ku jari kurang dari berbagai kalangan, politikusna, ekonomna, termasuk artisna. Loba nu asup Islam, tapi loba nama wa katsirum minhum ma ya. Loba nama ingkar, ngabohongkeun ka kanjeng Nabi. Itulah Yahudi jeung Nasrani. Urang mah mudah-mudahan bae dikuatkeun iman Islam urang, dikuatkeun iman Islam keluarga urang, dikuatkeun iman Islam murid-murid urang, dikuatkeun iman Islam kalau urang, dikuatkeun iman Islam tetangga-tetangga urang, dikuatkeun Islam yang imanna mukminin jeung mukminat sabahan supaya orang selamat jeung menang ridha Allah di barokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله وأجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. الله 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 لا إله. جبريل ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير ركب عتيد. جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب. الله 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 لا إله. kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun,
15 Nabi Musa, genap belas Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi